Sampurasun para wargi anu dipike asih ku pangeran, tepang di sareng pribados dina acara Pani Ismanah ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Para wargi sate acana urang ngadangukeun panglenyepan dina danget ieu, mangga urang sami-sami ngadehes ka pangeran. Pangeran anu welas asih, hatur nuhun pangeran abdi tiasa ditepangkeun deui dina acara ieu. Dina danget ieu abdi sadayana sejak ngadangukeun dawuhan Anjeun. Kukituna auban abdi sadayana supanten ngartos naon anu dipikahoyong ku Anjeun. Hatur nuhun pangeran. Haleluya. Amin. Para wargi sadayana panglenyepan dina danget ieu dicutat dina buku wasiat anu jejerna Gusti ngaraksa hirup manusia. Dicandak dina hiji Raja-Raja 17 ayatna anu ka-8 dugi ka-16. Atuh ayat luluguna dicandak dina hiji Raja-Raja 17 ayat 16 anu kieu unggalna. Sakumaha timbalan pangeran anu diucapkeun ku Elias, tipung henteu beak-beak, minyak henteu saat-saat. Para wargi sadayana, tiap jalmi ngagaduhan kabiasaan masing-masing. Boh dina hal ngolah kabutuhan hirupna atanapi sajabina. Aya nu biasa balanja bulanan, mingguan, oge poean dina nyukupan kabutuhanana. Upami urang balanja teh nya kedah ngemutkeun kabutuhan sakulawarga, kadah tiasa ngeureut neundeun bisi aya kaperyogian anu ngadadak. Aosan dina hiji Raja-Raja 17 ayat 18 ge ka-16 ieu nya nyarioskeun Nabi Elias dipiwarang ku pangeran ka bumi hiji randa di Sarpat. Namina ge randa, hirupnya beulah bari jeung kedah nanggung nyukupan sagala rupi kabutuhan kulawargana. Hirup walurat tebih tina leuwih ngan cukup kanggo sadidinten. Matak ngamaklum dimaklum pas Nabi Elias nyuhunkeun dipangdamelkeun roti, anjeunna teh si randa eta teh nyarios yen bahan-bahan kanggo ngadamel roti teh ngan cekap kanggo manehna sareng budakna teh. Namung Nabi Elias nyanggem yen hal eta teh parentah ti pangeran. Nabi Elias oge ngeceskeun negeskeun yen ulah ringrang jeung cangcaya sabab tipung jeung bahan lainna nu aya teh lain ngan saukur nyukupan keur maranehna tapi moal beak-beak. Tah kukituna dina ngajalanan kahirupan ieu urang teh sok nimbang-nimbangnya ngukur kana kaayaan. Aya sieun jeung cangcaya kalan-kalan sok muncul sabab naon anu aya di urang ngan saukur cekap keur urang jeung sieun teu cukup lamun dibikeun ka batur. Dina panglenyepan danget ieu urang diajak ulah sieun sabab Gusti nu bakal ngariksa sareng ngaraksa hirup urang. Urang kedah percanten sagemblengna ka pangeran anu moal tigin janji bakal nyekapan kabutuhan urang. Hayu urang ngabagikeun berkah ti Gusti sabab urang tos diberkahan ku Anjeunna nu janten sumbering berkah hirup urang. Pamiarsa mangga hayu urang ngadehes ka pangeran. Duh Gusti anu maha suci, abdi-abdi sadaya kalintang bingahna ngagaduhan Gusti anu nyekapan sagala kabutuhan abdi-abdi sadayana.
Abdi sadayana moal diantep kakirangan sabab anjeun anu sapapaosna ngaraksa ngariksa kahirupan abdi-abdi sadayana. Ajarkeun ka abdi-abdi sadayana supanten tiasa ningal pangharepan ka anjeun sapapaosna. Taya deui nu janten pangharepan abdi iwal anjeun. Hatur nuhun Pangeran, paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus nu janten juru salamet abdi sadayana. Haleluya. Amin. Pamirsa mung sakieu panglenyepan anu tiasa didugikeun, ulah hilap like, subscribe sareng bagikeun ka nu sanesna. Margi ngalakukan hal eta para wargi tos ilubiung ngamasurkeun dina Injil kasalamatan sasarengan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.